osok mandi osok lah nyolek ini. Naon tah sunah arek mandi anu wajib, mandi gede, mandi anu sunah, sunahna kudu naon heula tasmiyatun awalahu. Opo maca bismillah awalahu ing dalam kawitan adus. Jadi maca bismillah heula mimiti arek Bismillahirrahmanirrahim. Gosok aja. Eta maca bismillah sunah. Bismillahirrahmanirrahim. Gosoknya lamun urang sok maca bismillah, karena ninggalin maca bismillah, hirupna bakal berkah. Bakal naon? Aya teu berkah. Ulah resot maca bismillah. Rek dahar maca bismillah, rek mandi gede, rek mandi sunah, tawa sunah maca bismillah. Sabaraha bismillah hurufna? Tuh tanya 18. Kalimahna sabaraha? 4. Bismillahirrahmanirrahim. 4. Mangkana lamun jelema sering maca bismillah dihampura dosa anu 4. Dosa putih, dosa buram, dosa tukarasa, dosa tukarasa, eta kabeh dihampura barokah maca naon? Bismillah. Sebab kalimana aya 4. Bismillahirrahmanirrahim. Sok itu tareta kalimat bismillah. Katanya kurangannya kalau menghitung duit wae. Kita gitu bola bukan. Masya Allah. Sunahnya baca bismillah. Ini tuh. Nanti wa ijalatu qadrin tahirin. Haditsuna was sunaten. Laden sunataken opo ngilanaken kokotor kang suci. Sunah memeh adus ngaleungitkeun heula miceuna heula kokotor anu suci. Mana kokotor anu suci? Artina kokotor suci meunang di bawah salat, sanajan kotor. Anu teu meunang suci kokotor anu najis. Mana kokotor suci bere contoh untuk musafir kamaniin kaya cai mani. Iya. Eta cimani kokotor lainnya. Kokotor geuleuh. Barang geuleuh. Jadi bahan jelema di barang geuleuh. Bener teu? Lamun di bang kapal seru yang mahal kira-kira. Tapi lamun bahan hayang mahal teu kira-kira. Eta cimani teh kokotor tapi tohirin suci. Mangkana menang lamun aya samping aya cimanian di bawah salat menang teu? Menang. Oh, lamun cenah cimani najis, timang ini kudu najis. Sirko. Yo, ya hebat ngaji pas gitu tah. Maka penting cek urang kudu madzhab Syafi'i. Ieu patuh madzhab Syafi'i. Madzhab naon? Syafi'i mangkana urang ngaji madzhab Syafi'i wae lah. Takrib, biadul badi'ah. Pokona eta kabeh madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i geus teu ragu deui lah. Ya, gitu. Sebab orang madzhab Maliki di lungguran terpuruk ini koyokan Muhammadiyah. Padahal madzhab Maliki mana? Muhammadiyah hakiki madzhab Maliki. Makanya urang mah di lungguran madzhab naon? Syafi'i. Itu hadirin cimani eta suci. Nah, ya. Nalai wa muqatin lan umal. Nah, umal. Reho. Loba lah ya contohna.
Wanasin lan kokotor kang najis cenah murek naon arek adus piceuna kokotor anu najis di dieu ka masjid kaya masjid sok keluar masjid kan urang mutos mawa budak-budak gitu atau keluar syahwat gitu nya sok keluar tah eta kadana naon masjid eta hukumna naik ciki tak naon eta wa in kapa lan sanajan cukup lahuna kadue karone geus dijalaki najok kodrin kohirin wa najsi geus ratun wahidatun opo kumbahan kang sawiji sanajan cukup sekaligus bari mandi oge sanajan kitu tetep wae sunah memeh adus biceuna heula kok ai hayang meunang ngajaran sunnah geus resep kana sunnah kudu itba'us sunnah artinya itba'us sunnah teh resep kana megawe sunnah dina perkara ibadah segina wae kan aya sunnah dina wudu aya sunnahna dina adus aya sunnahna dina salat pada kabeh segi ibadah kahadean pasti aya sunnah ya aya sunnah teh artinya kalakuan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kitu hadirin sadayana wa ayyamula aya bulanya lain bola ya Mas. Kembali main bola sahan melek. Oh Indonesia keong ya. Wa aya bula lan yen tamuyu ieu si Allah sunah keneh. Lan yen tamuyu man anjala sopong kang metu mani ieu Allah qabla ayat tasila ing dalam sadurunge yen tak adus ya Allah uyahruja darapun yen tak metu ma bakia opo barang kang maksud ya barang bimajrohu ing dalam tempat berjalannya ya barang artinya sunah ulah memeng adus kiihlah kajian hanya sujud senang kira wae senang kira oh seperti kira-kira gitu ya sudah lu kira memang naon nah supaya sakabe anu sesa-sesa cimani di tempat eta berjalan moncona cimani jeung ciki supaya bersih keluar ka bawah ciki tak payah memeh mandi kudu ki ajeun teh aya oge pokona ki oh saudara bapak pencet atau pencet pencet dulu tapi lalakinya ayo itu bisa dipencet diurut supaya keluar sesa-sesa mayang teh sesa-sesa cimani di jero sesa-sesa ciki di jero supaya keluar kabeh bersih kabeh maka disunahkeun sebelum adus kita harus hidup dan ayat ini sorangan ayat ini bareng ayat ini bareng kan sakit itu ada ya wallahu a'lam bishawab.